Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, patepang dangu deui sareng dongeng Sunda ti Capruk Radionet. Anu danget ieu bade neraskeun hanca cariyos balad siluman anu bade nincak ka bagian 14. Cariyos balad siluman ieu hasil buah karya ti Kang Rudiansah. Mugi-mugi kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana sapapaosna aya dina kawilujengan, sehat sakula wargi sareng tinekanan anu dipimaksad, ditampi ibadah saum Ramadan urang sareng ditebihkeun tina balai COVID-19. Hatur nuhun kanu parantos sumping sindang ka ieu kanal Capruk Radionet, muter konten-kontena mugi-mugi katampi. Atuh teu hilap kanu parantos subscribe, kanu parantos nge-share, kanu parantos nge-like sareng komen. Sim kuring ngaturkeun nuhun kana sagala rupi pangrojongna kanggo kamajengan ieu kanal Capruk Radionet. Boh bilih aya nu teu acan subscribe, mangga kantun dipencet atanapi diklik wae seratan subscribe anu beureum palih katuhu hanapeun video ta anu ieu aya tayanganana. Para wargi netizen sadayana, cariyos anu tipayun nuju medar kaayaan Rustam sareng baladna anu nuju ngarencanakeun hiji rencana jahatnya para wargi netizen sadayana nyaeta ka Randi. Kumaha cariyos saterasna mangga urang ngawitan. Nanging sateu acana aya anu bade ngalangkung. Mangga diviralkeun. Tah, ieu sigara mah ieu alamatna ieu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geningan aya. Astagfirullahaladzim. Aduh, meni reuwas. Aduh, kunaon bet reuwas sagala ujang. Kumaha rek teu reuwas atuh emak. Anang ngelol meni camerok kitu eta. Bodas kitu meni camerok. Naon ari emak eta? Ieu teh emak teh yeuh. Apaan? Mengikuti perintah dan anjuran pemerintah selama PSBB. Make masker. Make masker. Nya. Di mimiti PSBB diumumkeun oge mama langsung tumut ke pemerintah. Make masker emak mah. Yeuh, emak mah tenang harita teh. Da inget incu bogaeun masker mah langsung we dipake ku emak. Tuh. Can kungsi dihapus teu mimiti oge yeuh. Eueuh si emak. Eta mah masker naon atuh? Masker bengkoang eta mah. Ya masker bengkoang. Ya naon kitu? Salah atuh mak. Be masker teh kieu teh cejik tah jigeun dipake ku abi yeuh tah kieu yeuh itu tah di talian kieu. Salah atuh emaknya. Nya salah atuh. Ih uyuhan eta teh mimiti can pernah di rumah eta. Heuh acan yang yeuh. Meni kareunang areretep aratus sare teu dikumah.
Udang sare ge nepi ka dieu mah kating kumbung kahapus ieu masker bengkoang sieun keun aku coronavirus. Jik sama maneh emak mah gancang ganti ku masker ieu tuh tah kieu masker kain cukup keur urang mah. Atos ieu abdi mah bari ajab ieu keuntunan. Oh, kiriman teh nya. Mohon abdi kan nyambi jadi dari peri servis ayeuna mah. Ye tak ieu tah. Nya pesanan ini anu di toko Haji Silak teh. Mohon eta nu di pasar Impres. Bener. Cek atuh ku urang balik sila ke emak. Nya sok mak. Kela. Ya cabe, bawang, cengek, wortel. Ieu. Bener. Sabaraheun kabehna ieu. 30.000-an. Geus jeung ongkir tetenya. Atos mak. Ieu atuh ieu. Nuhun mah nya. Nuhun. Gancang gerak kumaha eta masker bengkuang na atuh mak. Rek diwasuh. Leres pisan kanggo para wargi netizen anu linggih di Sumedang. Pilih peryogi kebutuhan pokok sayur sareng bumbu. Mangga sumping wae ka toko Haji Silak. Alamatna di Pasar Impres Sumedang Blok Dalam pinggir tempe Masdul anu kasohor tea. Nyayogikeun kebutuhan pokok sapertos cabe, bawang, cengek, wortel, engkol, kentang ti Dieng sareng sajabina. Hargina mirah pisan, hargi grosir. Moh bilih para saderek teu tiasa ka pasar kumargi nuju PSBB atanapi nuju linggih di bumi, teu kedah sesah, teu kedah hariwang. Tiasa pesen ku delivery service atanapi dijajabkeun ka bumi. Mangga kontak nomor WA 089 genep 8 hiji 008 57 hiji. Sakali deui 089 genep 8 hiji 00 857 hiji. Milari kebutuhan pokok anu penting hargana miring, mangga ka toko Haji Silak. Emang nah sanggup gitu ilaing duaan nganter dewek ngaduruk warung nasi Randi. Kade ta ulangan sekedar gampangkeun wungkul dadang dudung. Sabab tugas ilaing teh lain yang sekedar nganter wungkul deuleu. Yeuh, ilaing duaan oge kebagian pikeun mawa ieu kompan wadah minyak tanah sarta dewek sorangan anu bantuan ngawur-ngawurkeun ieu minyak tanah kana bibir warung nasi Randi sekaligus anu ngedurukna. Inya sanggup atuh bos, sanggup pisan. Sabab eta pagawean teh enteng nakeranan bos. Tembal dadang bari jeung terab sagarupa para wargi netizen sadayana. Aduh, eta lantaran beteungna seubeuh teuing ku sepancau. Syukur atuh hari aranjeun duaan bakal sanggup mah. Dewek jadi bunga yo kana hatena oge. Sabami laing duaan bener-bener mertelakeun bisa diandalkeun ku dewek mangsa yeuna. Cek Rustam, anu hatena kacida sugemaeun pisan sabab harita babadamian teh mungguh teu hese jeung teu lila. Sabab dadang jeung dudung anu diandalkeunana langsung nyara tujuan oge ngaromong sanggup pikeun ngabantu Rustam anu memang boga niat jahat karandi. Kaayaan di luareun imah anu kahalangan ku kaca hordeng tembong langit bekireup-reupan poek. Tandaning wanci beurang geus kasilih ku wanci peuting harita teh. Jangkrik jeung cihcir mimiti reang di sarada patembalan jeung sora gaang katut bebence. Kaparanganana teh deui ditukangeun imahna Rustam teh aya sawah anu karak meunang mopokan jeung ngangler. Atuh teu aneh lamun harita kadenge aya sora bangkong korodok pating borogododod ditema ku sora bancet anu teu daek jempe.
Tunda heula kaayaan Rustam jeung dua preman katut Lasmini anu penting harita aya niat pikeun delaka ka kulawargana Randi. Ayeuna para wargi kaum dangu netizen sadayana urang kocapkeun heula kaayaan di lembur sasampayan. Usman Mamalihan anu usaha ngareka perdaya Randi sakulawarga ku sihirna satengahna bisa ngayakinkeun ka Randi sakulawarga yen eueuh nanaon di imahna ngan khusus ke Randi anu seukeut mata batina teu bisa dipalingan ku ketakna jin Batara Kala. Halimah katut Usman Mamalihan harita sabenerna mah neuteuli pisan ka Randi teh. Kunaon cenah para wargi netizen sadayana nya kulantaran Randi pernah ngomong kieu ka maranehna duaan nalika unggah ka imahna tadi beurang. Yi, rasaan akang mah asa aya nu aneh di ieu jero imah teh ye. Sarta jujur karasana ku akang kuat kacida mangaruhan di ieu jero imah yi. Ceuk Randi anu langsung ngomong togmol ka Halimah. Waktu Randi keur masih keneh aya di imahna Halimah tadi beurang. Nu matak harita Halimah langsung we negerakeun eusi hatena ka Usman Mamalihan ku nyarita kieu. Urang sigana mah geus waktuna meureunnan Kang, pikeun terus ngalakukeun tindakan mangsa merenan si Kartika oge anak-anakna. Sedengkeun ari si Randi mah pandeurikeun we paehanana Kang. Kitu teh ngahaja si Randi ngarah goncangeun heula jiwana, sina stres mangsa ningali anak majikanana binasa. Sabab lamun geus goncangeun jiwana mah si Randi teh bakal gampang ku urang dibinasakeunana Kang. Bongan manehanana atuh hirupna bet ngabahayakeun wae keur kahirupan urang duaan. Bari kaayaan hirupna si Randi ayeuna tetep senang sigana teh kakurangan naon-naon. Ceuk Halimah harita anu memang geus leungit rasa kamanusaanana. Ari Usman Mamalihan tembong beungeutna buringas ngemuka ambek terus ngawalon kalawan Daria. Hok Halimah, dalah akang oge sarua. Geus aya niat ti tadi keneh. Akang arek ngajuk-juk ka imah si Randi. Bongan tadi atuh manehna bet wani mentes ka akang ngaliwatan kontak batin bari kabeh nu araya salain ti Halimah mah da puguh teu alapaleun. Waktu akang sasalaman jeung manehna kungsi silih uji patelak ngadu kakuatan batin. Jadah teh nyaan wae manehna mah geus apaleun ka akang anu sabenerna Halimah. Tembal Usman Mamalihan huntuna tuluy kakarot. Mohon Kang, atuh grabral ka ditu Kang, bari susuganan pamaksudan urang duaan ti nekanan Kang. Tapi Halimah, tapi kunaon Kang? Nah geuning akang bet ayeuna siga nu reyang-reying kitu. Salempang akang teh atau kumaha? Lain Halimah, laingan sakadar selempang wungkul anu dirasakeun ku akang teh Halimah. Ieu akang teh ayeuna ngarasa urang moal bisa panggih deui dina peuting ieu. Matak akang ayeuna arek peupeujeuh ka Halimah. Lamun akang nyan teu balik deui ka ieu imah, omat Halimah kudu heula Kang. Nah caritan akang ayeuna bet asa beda, nyarios bet siga anu bade pileuleyan bae. Ulah kitu Kang, ulah ninggalkeun abdi. Ceuk Halimah anu kapaksa motong caritaan ti Usman Mamalihan. Sabab caritaan Usman Mamalihan harita lir upama anu mere tanda. Atuh ratug tutunggulan jeung timbul rasa kasedih. Inggis caritaan Usman Mamalihan teh memang hiji tanda anu teu dipiharep ku Halimah. Yen peuting eta Halimah jeung Usman Mamalihan bakal ngalaman paturai moal bisa patepung lawung deui dina poe isuk. Halimah, wayahna Halimah ulah sedih, ditinggalkeun ku akang ayeuna Halimah kudu teger. Pate kadan Halimah oge ayeuna kudu leuwih dipuleudkeun deui. Marangan hate Halimah anu boga niat ku guru ilmu panemu. Tur akang pangna nyarita kieu teh sabab akang bakal panggih jeung musuh nu berat di sang hareupanana ku akang engke.
Jadi sakali deui omat bisi wae engke akang teu mulang deui ka ieu imah liwat ti jam 1 peuting wayahna Halimah kudu gancang ninggalkeun ieu tempat dina poe isuk sabab eta geus tangtu lamun seug akang taya deui datang ka ieu tempat geus pasti akang geus balik deui ka nagara asal tur moal aya deui datang ka ieu alam dunya kitu Halimah. Pokna deui Usman mamalihan mungguh nambahan tagiwurna hate Halimah dina waktu harita hate anu memang geus saestuna kajiwaan ku setan ida jillatullah. Harita Halimah lat we poho saha diri anu sabenerna datang na ti mana jeung rek ka mana nyamulang. Halimah estu teu ingeteun deui ka palebah dinya anu jelas raga jiwa jeung hatena Halimah geus sapinuhna biluk ngabalad ka siluman midua pangeran alias musyrik. Jiwana tangtu bakal kasarung ka nagara siluman nalika Halimah engke ngarandapan nyawana ninggalkeun raga mangsa poe akhir Halimah kumelendang di ieu alam dunya. Di barengan ku ngembengna cimata Halimah terus cumarita deui dina sora anu dumareuda. Kang, lamunnya akang bakal pikitueun nasib akang leuwih hade akang ulah ka mamana Kang atos calik we di dieu rencangan abdi dugi ka abdi ngajadi milarian guru pikeun ngalap ilmu margi abdi teu wasa Kang lamun abdi kudu patebih jeung akang. Ceuk Halimah bari dua leungeuna terus pageuh nyepengan kana pigelang leungeuna Usman mamalihan anu harita keur diuk pahareup-hareup jeung Halimah dina biwir risbang. Ari Usman mamalihan tembong manehna males teuteupanna Halimah tur dina sikap anu tetep tenang Usman mamalihan kadenge nyarita deui. Halimah teh geus waktuna kudu mandiri ayeuna mah pikeun mesat raga miara pangabisa ngatik diri ku pangarti cing tepi kamasagi nungtut ilmu cing junun jeung Halimah oge poma deui entong ngarasa salempang sabab sanajan jasad urang nya paturai tapi batin urang bakal tetep nganteng sarta leuwih nati kitu ilmu gaib akang engke kabeh bakal diturunkeun bakal aya nu ngancik kana raga sukmara. Yeuh poma Halimah oge ulah kaget jeung reuwas sabab sukmara dina engke umurna nincak 2 tahunan awakna bakal boros tereh kagedena umur 5 tahun awakna bakal siga umur 8 tahunan bari awakna bakal balik deui ka wujud asal pas mimiti lahirna sukmara kulitna biru kabeh sarta tarangna bakal tandukan deui tah sakitu heula Halimah engke oge Halimah bakal apal saha ari sukmara anu sabenerna jeung kumaha sifatna engke lamun geus gede pek ku Halimah lenyepan turutkeun satiap kahayangna. Cek Usman mamalihan bari kituna teh Usman mamalihan gancang harita ngalakukeun tindakan letahna ngaletak kana tarangna Halimah. Kajadian saterusna memang aneh. Halimah sababaraha detik awakna jol matung bae teu bisaeun deui gerak oge ngomong kituna teh sanggeus tarangna diletak teh aku Usman mamalihan ku letahna. Usman mamalihan tembong terus cengkat talaunan tina tempat diukna beri terus ngalesotkeun ceklan dua leungeunna Halimah tina pigeulangna. Pileuleyan Halimah jaga diri anjeun jeung sukmara sing ati-ati salila akang eueuh di dieu. Pokna Usman mamalihan bari jirimna langsung ngiles ngambah ka alam lemes. Keur kitu gebeg Halimah langsung sadar jeung ngagebeg reuas
dumeh kumanehna harita kasampak Usman mamalihan geus leungit di eta jero kamar. Kang Usman! Kang Usman! Kang! Aduh, ulah ningakeun abdi. Kang! Halimah kadenge ceurik jejeritan, mangsa ditinggalkeun ku Usman mamalihan alias jin Batara Kala peuting eta. Urang caturkeun di tempat sejen para wargi kaum dangu netizen sadayana. Randi barang balik ka imah teh langsung we manehna muru kacai. Barang jeung Kartika katut barudak pikeun terus wudu nepi kaprakna salat berjamaah. Boh dina salat maghribna, boh salat isyana, kabeh kalampah kalawan khusyuk. Dina wanci sareureuk kolot, barudak teh geus pangheulana sarare tibra, dituturkeun ku Kartika anu samemehna diajakan heula cumarita ku Randi. Kartika, kadi heula. Akang aya piomongkeun. Kumaha Kang? Kieu. Akang arek nempoh heula kaayaan warung sakedeung ya. Heuk poe bieu henteu dibuka-buka apaan ku Akang. Bari asa aya nu tinggalin ieu teh yeuh. Disimpen di warung. Mohon Kang, mangga. Pantona kunci we ti luar deui. Bisi abdi katibraan. Teu kiat ieu teh tunuh. Cek Kartika anu harita gancang nembalan. Oh, nya, sok kayaknya Kartika, sok. Atuh geus kitu mah Randi terus keluar ti jero imah. Sabari panto imahna dikunci ti luar ku manehna. Samemeh indi teh harita Randi tembong manehna ngadon terus ngahulang sakedeung di buruan imah. Bari kituna teh manehna terus ngagerentes ngomong sorangan dina jero hate di barung jeung rumahku. Ngahaja Kartika ku deui aing teu dibejaan ngeunaan ieu hate. Mungguh tagiwur ieu hate teh. Kila-kila naon ieu teh cenah. Jantung aing kuat karatuk kieu. Aduh, Gusti Allah. Bang tayungan keluarga abdi Gusti. Abdi makhluk nu teu daya teu upaya. Nyanggakeun kumaha ngarsakeunana. Kitu gerentesna hate Randi mangsa harita. Dirina terus sumambat ka nu maha kawasa. Sumerah diri kayang widi, merengan kana lengkahna suku Randi anu harita terus maju, mapai jalan lembur anu memang jalan geus di aspal. Tujuanana arek muru ka warung tempat usaha Randi nyiar kipayah jeung ngurus kulawarga. Anu kiwari keur diancam ku 3 jalma jahat. Rustam jeung Dadang Katut Dudung kabeh geus saringkil. Kabeh geus market tergos hideung jeung jaket kulitna masing-masing. Dadang jeung Dudung mah duanana terus marawa kompan gede eusi minyak tanah dipanggul dina cangkengna nyarelap peso balati hiji sewang. Sedengkeun Rustam manehna sorangan terus mawa korek api jeung selurit segala rupa. Siga anu meunang ngahaja manehna bisi paamprok jeung busuh. Tiluanana tembong pating geredig lempang mapai jalan gede harita teh. Rasa mokaha dumeh kaayaan jalan keur sepi. Bari jarak ka tempat warungna Randi teh kawilang deukeut. Matak pantes lamun eta 3 jalma teh pangheulana tepi ka tempat anu dituju. Nah, Dudung. Siap-siap euy. Sok tah. Minyak tanahna teudeun heula di dieu hiji. Engke ku dewek urang banjurkeun ka pelebah dia ye, tah. Eta minyak anu lainna sok kuy lain doaan kucurkeun di pipireun warung. Rasakeun si Randi, warung siap bakal kahuruan di duruk aing. Usaha siap bakal bangkrut. Rustam seserian, seri iblis, ngagak-gak hareupeun warungna Randi sanggeus tepi ka tempat tujuan. Dirina mungguh yakin pisan harita teh pagaweanana bakal hasil. Dadang jeung Dudung tetalangke gancang manehna ngalaksanakeun parentah ti Rustam. Pikeun manjur warung Randi ku eta minyak tanah tuluy rek diduruk. Hei, saeta teh. Karak oge sabaraha lengkah meureunan harita teh Dadang jeung Dudung lempangna. Kabeh jadi pating rarandeg reuwas bari mencrong ka jalan gede.
Sabab di eta patempatan nyampak Randi geus ngajanteng tukangan maranehna tiluan. Saha aranjeun tiluan teh atulur? Naon masalah nabat arek kaduruk warung kuring segala rupa, ha? Ditahan saha coba. Gebat, terangkeun ka kuring ayeuna keneh lur. Randi kadenge nyarita deui. Ari Rustam tembong ngadon silih tetep jeung dua baturna mere isyarat. Bari Rustam sorangan langsung nyabut celuritna anu nyelap dina cangkeng kahalangan ku jaket kulit. Sarta gugurilapan katojo ku bulan purnama. Hah, wantong loba bacot teh goblok. Modar sia. Rustam anu sorana ngahaja di Rucita teh langsung nyebrut narajang. Karandi anu ngaranjug kaget. Hai, nadaonan ieu teh lur? Ceuk Randi anu terus luncat ka gigireun kenca Rustam, nyingkahan sabetan celuritna Rustam anu arek ngahanca beuteung. Randi henteu ieu apaleun lamun nu nyerang teh tetela Rustam, sabab beungeutna kahalangan ku tergos hideung. Sedengkeun Dadang jeung Dudung henteu cicingkeun maranehna oge sarua, tuluy milu ngahurup ka Randi. Hiu, gurilap! Celuritna Rustam tembong geus ngagurilap deui marangan kana lengkahna suku Rustam anu maju rek ngajojo kana beuheungna Randi. Ngan bae kabehanana dapon nyerang wungkul teu make perhitungan harita teh. Jeung kabeh henteu ieu nyarahueun lamun Randi teh ngarti kana maen po atawa ngarti kana jurus. Mata karita kaayaan teh mungguh hiji kauntungan ke Randi mah. Nyage Randi bener dirina ngarasa kaget jeung reuas sabab Jol diserang teu puguh ku tilu jalma anu can kanyahoan saha-sahana ku dirina. Jeleng, plos! Randi luncat ka kenca, nyingkahan serangan sabetan celuritna Rustam jeung tajongan Dudung. Sarta Randi saterusna ngadeukeutan ka palebah Dadang anu keur bingung leungiteun sasaran. Hampura lur kuring kapaksa ngalawan ye. Ceuk hatena Randi, bari kituna teh teu anta parah deui. Bujurna Dadang langsung ditajong ku Randi satakerna. Des! Ngajadikeun Dadang tuluy nolonjong awakna ka hareup kabawa ku tanagana sorangan. Laju ngagebrus ka handap kana kotakan sawah anu aya di gigireun warungna Randi. Pas pisan handapeun jalan. Alah, syah, edan. Aing digebruskeun ka sawah jadil teh. Aduh. Dadang tuluy ku kulutus bari jeung guyang leutak. Arek hanjat deui hese sabab tempat handap pisan ti eta jalan. Kurang ajar. Adi aing digebrus ka sawah ku si Randi. Awas si Randi, awas. Dudung tembong huntuna kakerot lantaran ambek waktu nempo adina digebrus ka sawah teh. Rek nulungan puguh hese manehna teh. Antukna Dudung ngahaja manehna ngabaledogkeun peso balati ka Randi. Siet! Keleweng! Peso balati tembong nyuruwuk ka hareup neangan sasaran pikeun jadi mangsa kaseuketanana. Tapi Randi teu cileureun, gancang manehna luncat. Celeng, kilek, siet, kep. Gagang peso beunang katewak ku Randi ku leungeun katuhuna. Dudung jeung Rustam tembong silih tetep marangan kana sorana Randi anu kadenge nyarita deui ditujukeun ka eta dua jalma. Sakali deui ayeuna kuring rek tubanya ka diri aranjeun duaan. Saha aranjeun sabenerna? Naon sababna aranjeun tiluan bat Jol ngamusuh sarta arek ngabinasa ka diri kuring, ha? Warung kuring nepi karek diduruk. Naon alesanana bat kitu sia? Ha? Wes, sia teh kudu loba tatanya deui Randi oi. Leuwih hate, geura sampat indung Bapak sia di neraka. Sababi laing oge sagedeung deui bakal modar ku leungeun dewek Randi. Sangkan nyawa ilaing tuluy nyusul ke neraka. Ayo, duruk warungna oi. Kun, bagian dewek anu nyahareupan cieu makhluk mah. Rustam bener-bener dirina lir ibarat kasandingan ku iblis. Manehna jadi leuwih nekad, arek terus ngabinasa ka Randi. Ari Randi anu memang sikepna tetap tenang, harita mah manehna rada kahudang oge amarahna. Puguh dirina estu teu mikeun lamun seug nyawa jeung marungna jadi korban ti jalma-jalma jahat. Mangka Randi harita langsung nyebrut narajang ka eta dua musuhna. Nu leuwih ti heula di tarajangna teh nyaeta Dudung pisan anu geus ngamimitian manjur-manjurkeun minyak tanah kana biwir warungna Randi. Para wargi netizen sadayana,
Rupina cag heula dongeng anu judulna Balad Siluman dugi ka dieu. Kumaha terasna eta tarungna Randi sareng Rustam sapara kanca. Mangga manco teras dina Capruk Radionet konten dongeng Sunda. Mugi-mugi aya hiburanana, aya hikmah sareng mangpaat anu tiasa dicandak tina dongeng anu dipedar di Capruk Radionet. Sim kuring nada dihapunten kana sagala rupi kakirangan sareng kalapatanana. Boh bilih aya nabi alit anu kasabit, asma dewasa anu kasebat, sanes kenging ngahaja mung saukur kaleresan bae. Sim kuring sejamit mundur, patepang deui dina dongeng salajengna. Salam baktos ka para kaum dangu netizen sadayana. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.